Sani idgomun bisitatin atat piyar maluna ingdahum kosabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah dan kesempatan ieu sim abdi dipaparingan kesehatan dulu si Allah anu mana sim abdi di dieu bade neraskeun hanca tajwiz anu kamari ieu nyaeta kamari parantos beres mertelakeun idhar tah ayeuna bade mertelakeun idgham nyaeta hukuman pae sareng tanwin teh nya pancek kamari di mana-mana ayeuna hukuman pae sareng tanwin nalika mayuna salah sahiji huruf hijaiyah anu 28 teh eta teh terbagi 4 kamari ininya nyata nuka hiji idhar rolak nuka do idgham tilu iqlab opat ikhfa huruf idhar sadayana genep kamarinya terus dijelaskeun ayeuna oge sadayana huruf idgham teh genep jeung genep 12 tambahan iqlab hiji nyata jadi 13 sesana ayeuna ikhfa sadayana 15 jumlah jam lah 13 jeung 15 jadi 28 tah kitu nya. Aya di dieu bade mertelakeun idgham. Nah naon si ari idgham teh? Ta definisina atana tokanana idgham teh terbagi dua. Hiji aya idhar Hiji aya idgham ceuk lugot, dua aya idgham ceuk istilah. Nah naon ari idgham ceuk lugot? Nyata idkholu sayyi fi sayyi atanapi idkholu sayyi fi sayyi akhor tah eta nya idgham ceuk lugot teh anu hartosna ngasupkeun hiji perkara kana perkara anu sejen. Contoh ngasupkeun kopiah kana mastaka eta idgham, ngasupkeun angyan kana anggota badan eta atanapi ngasupkeun doma kana kanangna tah eta teh idgham atau ngasupkeun eta kana eta tah eta teh idgham. Pokona mah sakur-sakur anu ngasupkeun atanapi anu diasupkeunana tah eta teh idgham. Tah eta definisina idgham lugot. Tah ayeuna naon idgham ceuk istilah? Nyaeta iltiqau harfin sakinin bi mutahrikin bi haitsu yasironi harfan wahidan musaddadan yartafi ulisani anhu irtifaatan wahidah. Hartosna nepungkeun hiji huruf anu pae kana huruf anu hirup nepikeun jadi huruf anu ngangge tasdid serta cengkatna letah dina nguningakeunana kalawan sacengkatan tah eta idgham ceuk istilah. Ayeuna sabariji ari huruf idgham. Sadayana huruf idgham teh nyaeta aya genep keje ya, nomor kedua ro, nomor katilu mim, nomor kaopat lam, nomor kelima wau, nomor kagenep nun. Tah eta huruf idgham sadayana genep. Anu genep eta tah tapina dibagi dua. Opat dikana idgham agunahkeun nyaeta hurufna aya opat naon wae idgham aguna teh iya mim nun wau. Anu dua lam sareng ro eta dikana idgham dilagunahkeun. Nu jadi kuncina namanya urang bisa ngajawab, bisa nganyahokeun eta hukuman naon lamun urang apal kana huruf-hurufna. Tapi lamun urang teu apal kana huruf-hurufna mah urang mah bisa nganyahokeun ieu teh naha idhar, ieu teh naha idgham tah kitu nya. Jadi pan geus dipasing-pasing teh nu idhar mah ieu, nu idgham mah ieu, nu iqlab mah ieu, nu idhar moal aya dina ihfa, nu ihfa moal aya dina idgham mah dipasing-pasing kitu nya. Sadayana huruf idgham anu genep dikumpulkeun dina lapad yar maluna. Huruf idgham malguna anu opat dikumpulkeun dina lapad yanmu. Huruf idgham bilaguna anu 2 lam sareng ro dikumpulkeun lapad lamro atanapi lari tah kitu nya. Jadi pan ari idgham ma'al gunah mah idgham ngasupkeun ma'al gunah serta make gunah. Jadi tahan heula kitu macana teh nguningakeunana teh. Berbeda sareng idgham bilaguna. Idgham ngasupkeun bilaguna mah teu make gunah. Tah ayeuna kumaha qaidana idgham ma'al gunah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisitatin atat piyar maluna ingdahum kosabatat. Dua idgham aya genep hurufna dikumpulkeun dina lapad jar maluna lakinna kismani kismu yudghama
fihi bigunatin biar mu'limata tapi na idgom teh kabagi dua ma'al guna bila guna tesarua huruf idgom ma'al guna aya opat dikumpul kedina yam nuka delepat ternyata kaidah idgom maguna enak kumaha kaidah idgom bila guna wasani idgomun bi ghairi guna bilalami warasu makarirona dua na idgom henteu make guna tina lam rabulak balik contoh nama tah ayeuna urang tinggal wae kana contoh idgom al guna heula nya nyontohan ku tanwin jabar atanapi tanwin jr atanapi tanwin ps atanapi nyontohan ku nun paeh. Jadi orang nyontohan laku iya nyata dua dina ayat khairoh cek tadi idgom teh ngasupkeun tanwin jabar kana iya mantak macan lagi khairoh mal khairon komonya nah nyontohan kunun paehna mayunan iya wa may yaf'al tah kitunya ngasupkeun paeh kana iya ayeuna nyontohan ku nun anu aya ayat yauma idin naimah tah ngasupkeun di tanwin jr kana nun gitunya atanapi min nur anu jadi cirina nun paeh mainan nun tah gitunya diasupkeun nun paeh kana nuna kayak nun hiji padahal teh nun teh duanya nun anu paeh kana nun hirup cak matak macana min nur tah gitunya ana nyonton ku mim adum mubin anu jadi contoh di dieu tanwin ps main mim diasupkeun tanwin ps kana mim nyonton ku tanwin ps anu nyonton ku nun paeh mim mangko jadi teu dibaca min atanapi ming gitunya jadi asupkeun nun paeh kana mim balik ta kayak siga padahal aya si nunna teh nya langsung dibaca mim maqam eta nyonton ku mim ayeuna nyonton ku wau ghaisawatu walahum jadi tanwin ps mayunan wau anu jadi contohnya eta tanwin ps main wau nya tanapi kunun paim anu jadi contoh nun paeh mayunan wau ayeuna urang ningal contoh karena idgom bila guna anu jadi contoh nyonton ku lam heula nyonton ku tanwin yauma idil la khabir jadi macam nanti teu kieu yauma idil tah gitunya pancek tadi idgom ngasupkeun bila guna mah teu make guna kitu tahan macam nanti yauma idil la khabir tah gitunya aya nyonton ku nun paeh allau yasha tah di dieu anu contoh nun paeh main lam nah enak nyonton ku ro nyonton ku tanwin tawabur rahim anu jadi contoh tanwin ps mainan ro tayata perkawis contoh-contoh atan tapi ayeuna urang ningali contoh kanu sanesna nya anu aya dina ayat minan nasi mai tah di dieu ngasupkeun nun paeh kana iya jadi dibaca nun nantinya kayak padahal aya mai tah gitunya atanapi contoh deui wa ala absarihim ghasyawatu tanun ps kan wow eta perkawis contoh-contoh nanya langsung diterapkeun gitunya kana ieu aya kade dina lapad dunya sareng sinwa eta mah entong naon tong dihukuman idgom da aya naon da ayeuna bisi salirunya sebab eta mah huruf mudhoaf gitunya tinggal wae ayeuna dina contoh ka dunya jeung sinwa di dieu dunya nun paeh mainan iya atau sinwa nun paeh mainan wau entong disebut idgham meskipun di dieu dunya nun paeh mainan iya sinwa nun paeh mainan wau entong disebut idgham sabab bisi salirunya sabab eta huruf mudhoaf da ayeuna disebut idgham al guna atanapi bila guna mah di ayana di dua kalimah gitu ieu mah dina sakalimah mah tak bisi salirunya jeung itu huruf idgham tadi mana-mana nun paeh mainan iya nun paeh mainan wau tapi aya dina sakalimah tah eta mah tong disebut idgham tapi disebut idhar wae di dieu nya kadun ya sinwa tah eta mah kumaha idhar wae tah kitu nya panganten sakitu anu kapiatur pamudah-mudahan aya mangfaatna
Insya Allah dilajengkeun karena hukuman iklab sareng ipanya. Apuntenna bila teu ame kelapatan yang segi baca atau napi maksudnya. Mudah-mudahan Allah ngahampuranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.